Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u ari ieu eta bab anu kaopat wal isruna jeung 20 tegasna 24. Bi fadilatil fakri dina mertelakeun kaunggulanana fakir. Qala parantos ngadawuh sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fakru ari kapakiran ajyanun eta leuwih ginding alal mu'mini ka jalma anu iman min idarin tinimang parebut aksesoris alhasani anu alus ala khodil parsi anu aya dina pipina kuda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al fakru ari fakir sinun eta goreng ingdan nasi mungguh jalma-jalma, wa zainun jeung kagindingan ingdallahi mungguh Gusti Allah yaumal qiyamati dina poe kiamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul fuqara'i ari mikaresepna ka jalma fakir min akhlaqil anbiya'i eta tetep tina sawarehna akhlak pirang-pirang nabi. Wa bugdul fuqara'i jeung ari mikangewa ka jalma anu fakir min akhlaqil parainati eta tina sawareh pirang-pirang akhlakna jalma anu garumede. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in eta tetep pikeun saban-saban perkara miftahun ari aya koncina, wa miftahul jannati jeung ari koncina sawarga hubbul masakini eta mika cinta ka jalma miskin wal fuqara'i jeung ka pirang-pirang jalma fakir li sabrihim karna sobarna itu miskin. Hum ari itu miskin julasaullahi ta'ala eta ririungan di rahmat Allah ta'ala mahalur Allah yaumal qiyamati di poe kiamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha saestuna Gusti Allah ta'ala mahaluhur Allah yuhibbu mika cinta abdahu ka abdina Allah, mika cinta Allah abdahu ka abdina Allah al mu'minina anu iman al fakiru tur anu fakir al muta'afifu tur anu karaksa tina paharaman abal iyali tur anu jadi bapana keluarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al fakru ari kapakiran amanatun eta teh amanah. Paman maka saha jalma katama anu nyumputkeun eman hu kana itu fakru kana tah bukti itu eman ibadatan kana tah bukti itu emak ibadatan eta jadi hiji ibadah. Waman jeung saha jalma baha anu nemrakeun itu eman bihi kana itu fakro pakod kolada maka nyata ngabohong eman ikhwanahu
kadulurna itu eman al muslimina anu Islam kabeh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tuba bagia lil tuba bagia tanapi ari kabagjaan tiasa lil fuqaroi eta pikeun jalma fakir wa du'afa jeung pikeun jalma anu lemah min ummati ti umat kami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al faqru ari fakir karomatun eta teh kamuliaan min karomatillahi ta'ala tina pirang-pirang kamuliaan Allah ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul fakiri ari kaunggulanana jalma fakir alal ghaniyi ka jalma anu beunghar kapadli eta saperti unggulna kuring ala jami'i khalqillahi ta'ala kana sakabehna makhluk Allah ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la syai'a henteu aya hiji perkara anu alus yuti anu dipasihkeun hu kana itu syai sallallahu Gusti Allah mislul fakri anu pantarna kapakiran. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.